Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Luar biasana urang cangkudu ieu nu ngawal salam balaleuneur sadayana. Duka pedah pamari panginten sareng sena saum. Ditutup ku Idul Fitri bajuna teh wareuteuh ieu mah. Aya anu make baju bedug aya. Oh paingan atuh bararentes. Pamugi pangwalar salam ti sadayana. Barokahna ieu nu hadir cing dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin. Anu nomor kadua sagala rupi pamaksadan urang sadayana tinangtos ieu katawis tina rarai-raraina. Ibu kagungan kapalai henteu? Waler kagungan kapalai henteu? Ulu sararea geuningannya. Atuh wasilah pangwalar salam pamugi ayat dina qabul kalih ijabahna Allah subhanahu wa ta'ala. Anu salajengna boh bilih teh mah ieu nu hadir urang kampung Cang nya abi ge nyaho ke heula atuh ngarenghap heula. Urang kampung Cangkudu desa warga nya ke heula Sukarame oh paing urang dia merasa pramenya margi Sukarame. Hapunten boh bilih teh mah ieu nu hadir di antawis ibu miwah bapa sadayana aya anu ngabantun masalah aya gitu. Aya nu kagungan masalah aya. Anu pikiranana keur baluang aya. Yeay sagala aya. Anu keur linglung aya. Ah istighfar cuma ni sagala aya ieu mah linglung aya. Matak nepi ka dieu ge yeuh eling make jeung linglung sagala. Mudah-mudahan sagala rupi problematika kahirupan urang ngalangkungan ieu pangaosan tolabul ilmi urang sadayana cing dipaparinan jalan kaluar anu pangsaena. Amin. Atuh anu salajengna urang doakeun kanggo ingkang putra kalih putri urang sadayana pamugi mantena cing kalebetkeun golongan qaimun ala hukukillah wa hukuki ibadillah tegasna mah cing saroleh tur soleha. A'udzubillah. Bismillah alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harama syifah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha Allah meuni nikmat kieu nepi kana ceulina teh parat urang Cangkudu mah cobi sakali deui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Mumpung masih keneh haneus sabada urang boboran siam dauhan Allah ngagero tur ngagentrah ka urang sadayana. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Tsumma qala aidon fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajal litaskunu ilaiha ila akhiril ayah maknahu wallahu alam bimuradih. Tsumma qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Margi keur usum TikTok punten urang TikTokan heula ibu siap nya. Kemai emak oge ngilu urang TikTokan mah abdi sakali emak sakali jadi urang sakali ewang aoskeun hadisna siap. Kasauran baginda Rasul an-nikahu mangga sadayana sunnati faman rogiba an sunnati palaisa minni. Aoskeun ku sadayana cing kompak jeung rempeg 1 2 3. Ih ieu mah nu bieu huleng keneh nu bieu an nikahu terus amin. Aduh Gusti ieu mah barho can ge bubar geus pararoho. Sawios ibu tong seueur emutan teu katalar engkeweh ngapalkeun deui dari dieu mah lingkungan pasantren kantun naroskeun ka guru urang sadayana. Hatur nuhun bantosanana. Mudah-mudahan cing janten amal soleh amin. Ujian teh geus baluang we ieu mah. Hapunten saja bade tumaros dupi bahasa anu kedah ku abdi dianggo dina ieu wengi dina raraga silaturahim mangga kantun pilih bade ku bahasa naon ya teh apa? Kusuna wae abdi naros teh bisi ieu mah bisi aya pendatang di Cangkudu anu suku Jawa. Aya suku Jawa? Bisi aya ti suku Minang, aya suku Minang. Bisi aya suku Batak. Bisi aya suku Roromeheun. Ayo hampura atuh nu romeheun hampura sugan teh eueuh di dieu mah atunya da loba balong. Alah kusuna wae ieu teh siap abdi rupina mah manut wae ka urang Cangkudu. Langkung ti payun urang sadayana dina raraga tasyakur bin nikmah sahibul maqasid. Lengkah keempat ibu miwah bapa sadayana dina wasilah na nyumpingan pangulemna sahibul maqasid laras kitu. Pamugi ieu cing janten amalan anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu salajengna shalawat miwah salamna Allah pamugi cing tetep renggenek aya di panutan alam jungjunan urang sadayana hambana anu parantos dipilih ku mantena nu sampuna tekad ucap kali lampahna teu aya saneh jungjunan urang sadayana buktosna habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna hakul yakin pamugi dugikeun ka urang Cangkudu desa warga kacamatan kabupaten kaangkeun umat mantena anu baris ngengekeun syafaatul udma amin. Kapayuneun panata calagara anu kamana ieu teh MC teh nya sigana ngampi heula ngopi urang doakeun pamugi Kang MC anu ngatur acara dina ieu wengi pamugi mantena ku Allah cing disampunakeun kasehatanana. Heueuh ieu teh ampun paralun sepuh narutus gunung palias narajang alas nepi wiring basisiran abot ieu teh bade sasauranana bade sumangemna margi pun guru haladir uluh bieu ge abdi embung dititah teh deuk balik deui. Hapunten anu kasuhun cologog kapun guru urang sadayana para alimil ulama tokoh agama pimpinan pondok pasantren qori kali qoriahna tinang tos dabdi maletah dalang bisi teu keuna dina mah horijul huruf sareng sifatul hurufna margi abdi mah loba sorana euceun antawacana disebutna mah tak lamun punten nu neme anu ngaos luar biasa urang doakeun abdi tabaruk ka mantena pamugi guru urang sadayana teh cing paranjang yuswana amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh anu salajengna aparatur pamarentah tokoh masyarakat pimpinan ieu lemur araya kitu awas anu nyebut aya kudu tanggung jawab
Margi ku abdi deuk di absen heula ieu awas ya. Ulah aya tapi di teangan kena ya punten. Dupi Bapak Bupati terpilih Tasikmalaya aya. Alhamdulillah. Mana aya teh mana? Lain di mana di dieu? Aya di dieu teh aya. Oh teh aya atuh urang turunkeun upami teh aya Bapak Bupati terpilih dupi Bapak Camat aya. Di mana? Itu geura sararea di imana? Sigana meureun palurah ge aya di dieu kitu palurah. Oh sawios atuh ibu urang mah ulah saban geureuh nya. Pamimpin anu aya di bumina teu sumping dina ieu wengi pamugi wengi ena cing tibra kulemna. Amin. Atuh manawi ieu mah anu caket jeung urang salaku wargana Bapak RW aya. Mana tah can tepang sareng Bapak RW mana? Aya. Itu geura. Ongkoh aya ayutun sare kumaha ieu teh. Kemaya atuh salam bakto gitunya ka Pak RW ai abdi sok hoyong silaturahim gitu. Alhamdulillah keun ibu panginten capek da Pak RW mah pamimpin anu caket jeung urang salaku warga jeung masyarakatna. Setuju? Urang doakeun Pak RW anu singkatanana riweuh wae. Cing sehat amin. Atuh sahanapeun Bapak RW saha? Presiden bungsu gitu. RT presiden bungsu gitu. Jadi presiden anu pang bungsu nate Bapak RT tapi pagaweana leuwih berat tibatan presiden. Margi singkatan RT riweuh terus mah. Ih kerasa laras henteu. Lamun warga aya nanaon wayahna laporan heula ka saha? Dok hajat ngajakeun raramean supaya tartib jeung aman wayahna nu boga hajat kudu laporan ka saha? Ka polisi, ka RT ieu mah. Ampun. Aduh Gusti RT katempuhan jadi hansip ieu mah. Teu kabayang lamun aya nu teu damang dicang kudu mangkaning kedah dibantun ka rumah sakit. Duh nu nganteurna saha? Naon hujan. Wor ieu mah. Teu naon kitu digitukeun. Bisi haram di mah bisi haram. Halal teu naon. Serentengkeun saha nu nahan. Ieu samangat ya Kang, luar biasa. Alhamdulillah urang doakeun Pak RT na cing sehat amin. Jadi ulah sagala rupa ka RT teu boga beas ka RT kasalaki bebejana. Salam baktos ka Pak RT sadayana. Anu salajengna sohibul hajat Bapak Asep. Pak Asep. Bahkan aya perkumpulan Asep sadunya. Jadi yang paling ngetren khususnya di Jawa Barat pasti namanya Asep. Kalabatkeun pun aki almarhum ibu sareng bapak ge uninga dalang tigiri harja saha? Apa? Alhamdulillah matak ieu teh asa ka aki Pak. Asa ka aki margi aki abdi Asep nu boga hajat. Matak wani barang pentah ka Asep. Pak Asep wilujeng kalih ibu. Oke heula tuh maca heula bisi salah ya. Geur we salah nyebut engke binung jadi ngambek abdi. Geur we nyebutkeun bi neng nya. Kalih binung salaku sohibul hajat kalih besana doa mah tinangtos ieu teh parantos budal teu aya lepatna sejak ngadungakeun ka panganten atos nikahna ieu teh atos salamat. Neng Helma Alpina kalih Ceprik saha?
ieu mah bisi salah sok baca ku sararea atuh. Itu tulisanna Riki deh kumaha atuh ya teh. Riki Rizki Helma heuda dina Alpina atuh deh kumaha ieu teh. Untung teh Helma Lipina. Helma Elpiana tos we neng Helma margina Alpina ya nya neng Helma kalih cepriki laras cepriki nama pamugi rumah tanggi hidup cing awet janten pertikahan anu perdana sareng anu terakhir saur urang ditu mah runtut rawut sagegeus sapihanean kacai nya kadara salebak lain salogak atuh gerowe aya sumur duanana ala lancrum atuh mararaot duanana ieu mah sok sadenge-dengena atuh da ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung wiridna sacarana tinangtos ieu teh dina karakter dua insan anu beda margi ibu ramana oge beda didikana oge lemurna oge dihijikeun dina nikah pamugi runtut rawut tegasna mah tepung dina kasakinahan bahasa simpelna ieu cingeunah nyawa betah jasad bunga rasa dina rumah tanggana naon cenah ibu rada berat ya soundman ya heuda ieu teh bener sound teh piraku teu kadangu atuh ngeunah nyawa naon betah jasad bunga rasa 1 2 3 ieu mah siga seblak pabaliut ieu mah sagala aya ieu mah Gusti nu agung ngeunah nyawa betah jasad bunga rasa tak eta nu dituju dina rumah tangga jeung kahirupan dunia teh adem ayem litas kunu ilai ha aminkeun ku sadayana amin ya Allah ya rabbal anu salajengna para pecinta dakwah Islamiyah para pecinta sholawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang kampung Cakudu dararamang sadayana alhamdulillah hatur nuhun Tasikmalaya khususnya Singaparna adalah rumah kedua saya. Kenapa? Karena tahun 99 sampai 2003 saya sekolah di Tasikmalaya, di mana Cipasung. Jadi ia teh alumni SMA. Alumni SMA. Sumuhun mata kada katalar. Hapunten neme telat dongkap jalaran dinten neme sakantenan dina raraga tasyakur binikma walimatu safar pemberangkatan ibadah haji dedel doa pamugi aya dina kasehatan tur kalancaran. Ieu bilih wengi teuing urang batas wae ayeuna tabu 10 kirang 10 kinten-kinten dugi tabu sabaraha Pak Asep. Ieu cing kumaha Pak Asep kana mah. Dugi tabu sabaraha Pak Asep. Naon subuh pira aya ngaji nepi ka subuh atuh mun ngarona nepi ka subuh nah lamun ieu pangaosan sumangatna urang Cangkudu nepikeun ka subuh siap nepikeun ka imsak siap asli ieu teh moal bubar deal mangga pasepkeun ulah diwagel ieu aya request ti jamaah pangaosan hoyong di ka subuh silahkan kursi moal waka dibawa tenda moal waka dibongkar silahkan duduk yang manis abdi dek balik sakedeung deui nya kembali mantepkeun we gitu luar biasa mudah-mudahan sumangkata pangaosan urang Cangkudu cing saterasna amin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah sateuacan dilajengkeun nyangakeun wilujeng boboran siam 1446 Hijriah dina sabada kamari ngalaksanakeun saum dina Ramadan nyangakeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin wal maqbulin hapunten lahir sinaran batinna alhamdulillah
punten sono keneh kana sasi saum asli ieu teh margi nu dipikamelang kasauran Imam Al-Ghazali pan aya genep saur Imam Al-Ghazali mah anu susah urang ngajaga ngariksa kantena dina nalika saum hiji tah ngajaga paningali hese sok rajin panun mah hayang tumpah tempoh kanu lain tempoeun tah kitu panon dua tah ieu naon oh kieu wae atuh keur puasa teh ngomongkeun tatangga aya nu kitu ih namun sagala aya wae hese teh ngajaga letah teh ngajaga lisan leres henteu nu katilu tah ngajaga ieu ya cepil ceuli matah baingan ku Allah diciptakeun ieu ceuli geura sok cabak ai ceuli ieu nya ceuli heuras henteu ceuli heuras henteu heuras heuh ge kumaha urang cangkuduh kemai oce tong saban geureuh kemai da ceulina atuh jadi ceuli teh heuh sok ayeuna kumaha lamun diterus kieu ai ceuli leuleus henteu asal lieur ieu mah lieur ongkoh heuras ongkoh leuleus teh kumaha atuh ieu teh ai ceuli heuras henteu kulan apa ai cepil heuras teu Pak leuleus henteu oh iya saya paham sudah berarti cek urang cangkudu mah ceuli teh kadang heuras kadang leuleus kitu beureunya heuh ge kembae ieu mah bebas jawaban mah nya da masing-masing boga jawaban boga ceuli boga jawaban tak eta jawabanana pangarsa hebat urang cangkudu mah ceulina teh kadang heuras kadang ngan sakanyaho abdi nu kadang heuras kadang leuleus lain ceuli ngerasa luka teuing naon da engke oge neng Helma bakal panggih kadang heuras kadang leuleus cing atuh jawaban teh anu marna lamun ditaros teh ieu mah ulah ngilu kitu heuras henteu heuras leuleus henteu leuleus jadi ceuli teh kadang heuras kadang leuleus cobi urang jujur heuras henteu eta jawabanana henteu leuleus henteu eta aku setuju jadi ceuli mah heuras leuleus itu baru ceuli teu kabayang lamun ayeuna urang cangkudu cepilna heuras atuh lebah kulem moal teu ngaganyel atuh hudangna teh nyeri sirah teh sabab ceulina heuras betul teu kabayang lamun ayeuna aya ceuli leuleus Kang mangkaning bapak-bapak naik motor ka kota Tasikmalaya teu make helm angin ngahiliwir gede atuh ceulina teh moal teu gagelebran ai ceuk polisi teh ai eta ceuli nah hihid kusabab ceulina leuleus ih cepil mah heuras henteu leuleus paingan atuh ibu ai karakter ceuli mah kitu sok rajin panasaran hayang dungadenge komo kanu lain dengeeunan nah matak urang mah saur Imam Al-Ghazali lamun pakulan hese tah ngajaga ceuli tina perkara dedengean insyaallah urang cangkudu mah sabada saum anu kamari cing mampu ngariksa cepilna sabeureuje cenah 3 4 ieu nu hese teh ngajaga ieu teh naon nya sok rajeun leungeun mah hayangna teh cubak lamun teu cubak-cabak cubak antara kitu we leungeun mah teu nyabak nyabok tapi ketika mohon maaf ketika pengantin baru ariki
ngusapan neng. Susah untuk diungkapkan. Kenapa susah untuk diungkapkan? Karena sudah menjadi suami istri, maka nilainya usapana ibadah. Ada sente. Ibu diusapan ku caroge nilainya ibadah. Allah ya. Kembae atuh meni keusraku ibu. Kembae justru hesen yang ngaleungeun nu keusrak teh. Ieu mah diusapan ku salaki teh sudi keusrak cenah. Kembae atuh nu penting mah usapanana mah. Alhamdulillah. Maka punten ngajagi ieu pandangan urang ngriksa tina cubak-cabak kanu lain cabakeun. Kantenan dipake cubak-cabok. Opatah nu kalima ieu. Naon ieu teh? Kantenan kamari sasi saum wah nafsu beuteung luar biasa koma ti lohor ka dieu. Heueuh pokona mah gogodana. Kana dahareun. Da eta ngabayangkeun ti jam 2 nepikeun ka asar wah sigana ngeunah ieu sosis tuh. Burger tuh, kebab tuh, seblak. Tuh. Naon deui? Oh, baso. Mana eueuh tukang baso nage make jeung tuh. Pokona mah sagala rupi katuangan dicita-citakeun, majarkeun teh ceuk nafsu beuteung. Pokona lebah ngong adan magrib beak kabehanana. Digaleuh tuangeun teh. Komo aya pasar malam 5.000-an pinuh ngalayah dina luhureun meja begitu ngong adan magrib. Allahu akbar Allahu akbar. Ah tuh adan we mah bisa atuh. Da moal adan make surah Bima hese atuh. Atawa adan make surah si cepot moal atuh. Kakarage cai herang cobi gerasok begitu ngong adan magrib sargot we ieu cai korma 3 kolak 2 mangkok. Oh nya subuh atuh geus pasti eta mah nya cai we ieu mah naon nu diraoskeun leungit tah nafsu beuteung nu tadi teh leres henteu teu katuang pa akhirna mah nu tadi digaluh nu tadi dipeser waktu lohor nepi ka asar teh eueuh nu dicabak-cabak acan kaburu wareg ai sobeuh teuing taraweh gogodana komo heug sobeuh teuing lobah ka masjid taraweh imam panjang suratna da kukulutus atuh. Osok aya anu keur taraweh kukulutus ka imam asli aya di dieu akur jeung di lemur abdi kitu nepikeun ka aya nu taraweh kaduung atuh nah make jeung kaduung meureun nu kamari mah imam teh suratna pararonok satengah jam teh geus kalaluar ieu meureunan lila beres Fatihah teh ai amina mah peungkeur keneh saur imam teh pan kieu ghairil maghdubi alaihim waladdallin peungkeur keneh amina mah nah lebah maca surat ieu mah tuh Bismillahirrahmanirrahim Yasin tuh Pak asa diteungeul dada teh atuh eta keur taraweh buset teu eling aya nu kitu aya kukulutus 83 ayat ya imam maca Yasin mangkaning candahar opieuna mrukene hingga akhirna leungit tah atuh ibadah teh ikhlasna sabarna
margi naon kukulutus ka imam ari manawi teh nu bade diaos ku imam rengse Pak 83 ayat aipek tuh nu dibaca ngan sakitu-kitu berarti ngan sa Yasin Allahu Akbar dan gebrai deui atuh hate teh pokna teh panti bali pokona mah imam idola jol imam idola pokona masih besti aduh margi naon nu dibaca suratna para rondok maka punten kamari urang diajarkeun ngajagi nafsu patuangan hikmah nama dunia teh geuningan ece kitu sanajan bro di juru bro di ngalayah di tengah nu hajat eta teh tingali geura sok bieu nya Bu Haji bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah naon amengan nya nu hajat tingalikeun tuangan pan di tengah disimpenna teh dina lomari ngalayah di tengah imah sapertoskeun hikmahna urang kamari sanaos seueur tuangan begitu ngong adan magrib mah ngana sakedik nu katuangna kabujeng wareg eta dunia mah nipuna ka urang siga kitu nganu hese mah ieu nu kagenep ieu pas saur Imam Al-Ghazali nu dipika melang nu dipika rempan nu dipika sieun ku jalma sabana saum Ramadan nu kamari teh naon ieu nu kagenepna eueuh tapak tina puasa Ramadan anu kamari ieu nu dipika melang mah teu aya tapak teu aya tilasna eueuh hasilna sabada saum nu kamari lewat we begitu saja anu hudang jam 3 teh leungit da hudangna 6:30 deui aya nu kitu aya tah ieu nu dipikasieun mah nu dipika melang mah balik deui urang teh lain dina kagetolan ibadah justru urang teh dina horeamna ibadah nah keur bulan puasa mah subuh teh masih keneh urang ngaderas badah subuh teh masih keneh taklim urang di masjid tapi ayeuna mah balik deui ka laptop hoream keheulaanan mangga ti payun kanu ngajak teh leungun init mangga we ti payun kembae nu ngajak urang mah tong pondok harapan minggu isuk ajak deui udah kitu bae cenah nemalna mangga ti payun kembae urang mah ulah cawadan sugah nepikeun ka maotna mangga ti payun dan kita lebah ditanya man rebuka mangga ti payun udah kebiasaan gitu wae osok aya urang cangkudu lebah pangajian mangga ti payun tak kitu kita bakal mangga ti payun innalillahi wa inna ilaihi rajiun maka hapunten samudaya lahir kalepatan sinareng batina di antawis urang hakul adamina maka doa anu tadi minal aidin wal faizin aidin teh balik ka yaumi waladatu ummuhu urang dihapunten dosa pedosa ku Allah Subhanahu wa taala sapertoskeun orok anu nembe gubrak ka alam dunia bersih saha teh ieu orok heula ieu teh pan nama tos parorot orokna nya nen keneh teh tos parorot pancek abdi oge atuh sabab sabaraha tahun di porotan teh oke heulang engke eta mah engke cicing tong ka ngabahas nu lain-lain ya cicing abdi kasinggung ya nyebut bapana da bege lalaki atuh aya aca cicing ngabahas ieu mah 2 tahun anak awewe mah di porotan porot selamanya eta anak awewe tah jadi mun anak awewe mah teu riweuh matak punten secara psikologis cepat untuk beranjak dewasa siapa wanita kenapa karena ketika usia 2 tahun disapih di porotan porot salilana teu nyusu deui nya beda pan jeung urang Pak jadi urang mah eueuh limit waktu ya eueuh 2 tahun asa neng-neng nawe urang mah
Hapunten Abah. Hapunten. Hese urang mah diporotana. Ieu mah masih kena bisa diingsieunan. Dipaitan Patrawali atuh. Supaya sieun di obat merahan. Ai urang papan hese atuh Pak. Mata cing sabar ibunya, cing sabar. Udah ibu imam manas wae atuh dah tadi atuh dah. Alhamdulillah. Bu, yang sabar aya teh. 40 menit ieu bisi wengi teuing. Naik setengah 10, ayeuna jam 10 langkung 7. Pada 40 menit bisi tunuh. Awas hati-hati yang dekat balong. Bisi tugu jubar. Nah, genep perkara neme ieu pamugi nomor kahiji garapan urang dina sabada ngalaksanakeun saum dina Roma, urang riksa soca urang paningalina. Teras sumohon nu katilu, mohon nu kaopat, panangan nu kalima, patuangan anu kagenepna urang kedah mempertahankan kebiasaan salami Ramadan anu kamari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Garapan anu kadua margi ieu teh PR anu berat, garapan anu abot punten mendingan kene abdi teu ngalajengkeun ieu pangaosan lamun kudu mamatahan panganten baru. Pak Asep hapunten. Bilih aya gerentes mana ti Pak Asep jang haji wajahna pang mamatahankeun ieu Neng Helma kali Cepriki salaku panganten baru punten Pak abdi teu wantun. Asli nah mending kene apa adanya daripada maksakeun maneh. Aslina kudu mamatahan ieu panganten baru abdi angkat tangan teu mampu Pak. Nah kaalaman ku ibu sareng bapak keur panganten baru keur panganten weuteuh mah da eueuh pipapatahaneun. Eueuh carekeun sok. Setuju? Saha nu kudu dipapatahan, saha nu loba carekeun, tong kasinggung nu kieu. Itu mah baru tak ieu nu bari nu loba carekeun mah. Moal kasinggung moal daru masa. Mangga geura sok ku ibu sareng ku bapak kaenaan ieu panganten weuteuh. Ku Pak Asep buruan nepikeun ka di dekor. Dekorna oge merah putih. Merdeka. Merah putih. Itu tempat calik panganten disebatna. Pelaminan bahkan di pengkerna make variasi kemang. Komodeui kamarna panganten weuteuh sami didekor teuing warna naon. Da teu asup atuh, aja teu asup atuh. Jadi teu nyaho ngan pasti didekor. Begitu dina lawang pantos seungitna luar biasa peleng. Hire eta peleng. Peleng hire seungit kemang mawar kemang malati bahkan kemang kasturi. Punten abdi bade tumaros tu pipanganten nu bari. Kamarna melenghir keneh. Kulaan bau hanyir. Kumaha maksudna kamar bau hanyir teh kumaha ieu teh? Asa kakarang ngadeng ya kamar bau hanyir. Aya kamar balong atuh ieu teh. Olo aya kamar bau hanyir di Cangkudu mah. Cobi geura sok tapak. Ai kamar ibu sareng bapak didekor henteu Pak? Seungit nak melenghir henteu? Punten abdi mah husnudon keneh melenghir ngan beda bau. Sok. Ai itu mah seungit kemang mawar kemang malati pan beda nu bari mah sup dina lawang panto teh pelenghir. Peleng. Nu bieu teh atuh sagala aya bau hangseur aya. Innalillahi wa inna ilaihi. Eta geuning urang nu loba carekeun mah. Lamun dina rasa mah pase punten Neng Helma kali Cepriki mah rasa gula keneh apa amis kareueut.
acan muncul karakter anu sanyana masih kene malu. Astagfirullahaladzim, kapanganten awas sebut ucing ya. Malu-malu aja. Sebut malu-malu kucing. Beda jeung ulang mah sagala bluk-blak. Ulang mah sagala brat. Aya nu rumah tanggana brat. Aya nu rumah tanggana teu eureun tina pasea. Sugan mah rumah tangga guludug nu kitu mah. Moal poe dordar gelap atuh. Tah eta rumah tangga guludug nu kitu teh. Allah ya Karim. Panganten baru manuka teh mong teh amisna nu neme nu disebatkeun ieu kaamisan. Panganten baru dekor pelaminan. Punten kamarna seungit kemang mawar kemang malati. Ayu urang mah tos sagala aya sepuh atuh. Sok tapakuran. Lain amis hungkul geuning rumah tangga teh sugan teh eueuh paitan. Mangga raoskeun jujur aya dina rumah tangga pait. Halus aya kitu mah hasem. Ayo siga deuk ngarujak wae nya ieu mah. Pait. Ulu. Lamun dina permen mah rasa urang mah geus komplit, aka sinano-nano. Rumah tanggi urang mah gerasa manis aya, asin aya, asem aya. Tapi nu luar biasa walaupun rasa sudah terasa ti awit amis hasem asin urang masih keneh bertahan tah dina rumah tangga eta nu ahengna di panganten bari. Naon margina tingkatan ikhlas jeung sobarna leuwih urang geus aya leuwih di rumah tanggana. Pokona mah pasrah we ka dituna mah. Salaki goreng alat kembali geus kitu. Cok geura. Salaki supu salinu kembali nu penting mah resiko sabar. Setuju? Ngan punten taroskeun tuh kaki lanceuk. Waktos tepang di Mekah mantena ti travel Dallas. Abdi ngabantun jamaah waktu harita umroh makbulah 2019 tepang ayeuna tepang di dieu hatur nuhun Kang Haji. Orang Arab tingalikeun pas sabada ngarumah tanggi awakna teh lod we ngagedean berat badanna teh. Tah mudah-mudahan adiki neng helma cing kitu. Jadi geus ka rumah tangga teh senang lod we awakna teh kegedean. Ayeuna 40 atuh 2 bulan jadi 78 sugan atuh. Setahun jadi 2 kintal atuh sigana. Paingan atuh orang Arab mah setelah menikah istri-istrinya itu disenangkan oleh suaminya. Kata suaminya silahkan makan yang kenyang. Makan yang kenyang dan enak. Yang kedua tidurlah yang nyenyak. Yang ketiga nih uang silahkan berangkat untuk jalan-jalan healing. Belanja apapun keinginan anti. Allah ya kali matak senang digawe henteu nya atuh. Asli taroskeun ka Kang Haji. Orang Arab mah teu siga di urang pan urang mah sagala rupa pagawean imah teh ku urang eueuh atuh. Ti udang sasapu. Geus sasapu. Geus ngepel. Geus nyeusehan. Nya kok langsung dilicin atuh. Poekeun heula geus gararing kakara di kusaha digarapna. Di ditu mah henteu. Nu bieu we tilu. Makan yang kenyang, tidur yang ketiga healing. Bari jeung sok duitna bisi kurang tah ayeuna ATM gitulah bahasa urang. Ieu bade ngaos bade demo ieu. Nya. Tah bemo ka bapak-bapak. Kitu ngameh lon awakna teh Pak kitu. Aipek teh aya we nu ngagerentos urang cangkudu. Oh berarti awewe urang Arab mah cadu gawe. Tara sasabu ngedul. Cuk saha? Imahna beler sih.
nganu sasapuna lain manehana saha ngahaja manggil ti Cianjur. TKW nu masak urang Ciwidey baru tunggul bahkan aya urang Tasik oge ti Iliang tuh disenangkan ayo urang mah punten asih cobi keun we ieu mah perjalanan urang ku ece kabeh ge digarap asih asli asih nepi ka ngaderek kitu tuang heula heueuh asih ku ece digarap teh ti hudang sasapu ngepel jaba budak ogoan coba jadi beuteungan deui mos ka WC teu kaop ece nyeuseuk goak corik wae ku ece kembae ece ngan urang bongkar mengi ayeuna hei para suami-suami hei woi ieu di mana ieu nya asa di leuweung ya pangaji teh Pak. Ingatlah para suami, pekerjaan rumah yang barusan saya sebutkan itu sebetulnya kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Genah ya geus abdi boga balad kieu mah ya ibu-ibu. Iya resep abdi ya. Bakal nyarenteng ai kieu mah ya. Wayahna pangnahankeun ieu. Setuju Ibu? Ibu mah tampi bersih. Dalamun bapak ngahaja ieu mah heug muruhkeun ti mimiti sasapu ngepel nepikeun ka ngurus budak kudu we sabulan teh kaluarkeun 6 juta tah. Ibu digaji henteu? Asa pangmenangkeun atuh urang dieu mah. Alah asa geunah ieu hate plong cenah asa kawakilan cenah. Ingatlah bahwa itu adalah kewajiban apa kewajiban istri? Hanya satu ibu terhadap suami. Neng Helma hiji kewajiban salira salaku garwa kanu janten caroge apa? Taat. Ceuk salaki ngepel. Hidup bapak-bapak. Wah rame ya ngaji teh. Alhamdulillah mama sasapu mama pangnyeuseukeun tak kurang garis bawahi saestuna basic kewajiban ini kewajiban suami digarap ku ibu bati ibu boga 2 poin pahala hiji taat ka caroge 2 ieu teh karena Allah nu penting ngagarapna migawena teu bari kieu aya ku daek sasapu kieu teu eureun teu mikir boga salaki teh haben we unggal poe nyeuseuh ai pagawean ulin ai resiko singset aya nu kitu aya teu jadi nilai ibadah lintang ku kaikhlasan lillahi ta'ala gaji 6 juta ti caroge leuwih gede gaji ti Allah Subhanahu wa taala naon surga ibu kata wistina raraina urang cang kudu ieu mangrupikeun rarai-rarai ahli surga hungkul. Karena yang keluar itu bukan cantik dari make up, bukan cantik dari skincare, tapi cantik yang keluar dari inner beauty. Asli. Beda joro-joina nu kaluar tina inner beauty karena kelihatannya nyong. Hiji nu neme taat ka carogena ikhlas taat ka Allah na ikhlas nu kadua rupina katawis tina raraina margi di dieu mah lingkungan santri pasantren tabuh duana sok garugah ibu tabuh 2 sok gugah naon ieu mah ngompol kembaya ngompol heula ngompol heula da ayeuna salat tahajud bari nahan ngompol atuh makruh sok we ngarompol heula jongjon pan aya geus ngompol mah nya beres ngompol terus astagfirullah omeh
kumaha ieu teh geus ngompol dug sare aya omeh henteu omeh heula atuh geus ngompol mah atuh da kareunang meureunannya geus ngompol dug we sare omeh heula nya tos omeh terus bener di calana ikana sare mi ampun poho kana calana Gusti nu agung duh gue sare nah cenanya asa tari rezeki ye astagfirullahaladzim calana ngagantung di pantau WC anggo deui lancinganana bisi datang corona deui bisi anu kokorobet kana jero tak kitu corona teh Bu masih bertahan rumah tangga urang maka punten saur para alim ulama sarosna mah 5 teh bilih teu sadayana abdi janjina 2 we nya 5 teh hiji modal ketika berumah tangga kata para alim ulama yang disebut dengan tahabub ngabantu dawuhan Allah wa ja'ala bainakum mawadah bahwa Allah maparingkeun karunia anu luar biasa naon sateuwasa bi ayat nabi kana Gusti waja'ala bainakum mawadah Allah ngajadikeun di antara aranjeun lalaki jeung awewe sehingga ngahiji tah siga Neng Helma jeung Cepriki teh margi aya karunia dipaparingkeun ku Allah nu disebut cinta naon bahasana teh mahabbah lamun ceuk bahasa Indiana mohabbaten nya matak bentukna teh kieu matak lamun prewedding kamari Ariki jeung Neng Helma kieu teu preweddingna sebelah ewang jadi leungeunna sebelah ewang gitu ngabentuk naon bener lope itu cinta bahasa Inggris lope itu membentuk ieu bentukna naon ieu hati atanapi geus hese jeung kolot mah hese diajak badamina teh hese kado nu lain-lain ieu mah eceng astagfirullah apura Gusti apaan teh geus dibejaan atuh nah karo lain-lain ngajawab teh lope ai lope mah bahasa Inggris tina cinta ngabentukna eceng meni hese di bejaan teh ampun kieu teh ngabentuk eceng matak sabelah ewang engke nini jeung aki kitu sanajan geus pareot kemae da sarua bentuk nama eceng atawa kitu teh kumaha cenah da di mah teu nepi begangan saeutik atuh teh gede teuing awak jadi hese kieuna tuh ngabentuk eceng ya barusan namanya cinta ya teh karunia ti Allah maka modal ngarumah tanggi tahabub saling mencintai tapi keheula urang bebenah heula punten supados ieu aya bekal kanggo panganten aya bogoh naon cenah nu mawa geulis nu mawa berarti jang riki ya ki aya bogoh nu mawa geulis jang riki ya ieu jang neng aya bogoh nu mawa kaset 1 2 balikeun aya geulis nu mawa bogoh geulis mawa kaset asal lieur mah lieur aya kumaha ieu teh make jeung geulis mawa bogoh geulis mawa kaset atuh aya geulis nu mawa nu tadi dibalikeun mafhum mukhalafahna ye nu bakal pisalameteun teh nu mana aya bogoh nu mawa geulis nya aya geulis nu mawa tah nu mana teuing sok nu mana eta mah nu kahiji nu kadua nu kahiji mah bogoh mawa geulis nu kadua mah geulis nu mawa bogoh nu mana pisalameteun kahiji kadua pancek tadi dawuhan Allah wa ja'ala bainakum mawadah Allah maparingkeun rasa cinta nu jadi karunia jadi nu diheulakeun teh cinta bogoh pati nu kahiji ieu panganten weu teh
cing bogoh nu mawa kasep jeung geulis ulah dibalikeun. Ulah geulis jeung kasep nu mawa cilaka margi geulis jeung kasep barang dunia panah entong engke tungguan 30-40 tahun ka hareup. Ieu mantan-mantan. Punten apa da moal kasinggung da rumasa. Mangga apa dupi lahir anggar henteu. Ibu, emak dupi eta salira sareng kapungkur tahun 70-an sareng ayeuna sami henteu? Emak. Aya Robi mah. Ompong. Sawios. Da emak ayeuna ompong teh bala mah henteu. Cobi mutan. Lamun urang mawa geulis jeung kasep malana aslina. Margi keluaran edisi yang terbatu itu lebih cantik, Pak. Edisi yang terbaru nya nu ayeuna kagoda sabab anu leuwih geulis tapi lamun ku bogoh ulah eleh atuh urang teh ku dasa muka alias rahwana. Aya rahwana dina wayang aya. Rahwana itu adalah dasa muka. Ai dasa 10, ai muka. Ai muka toko aya di dia mah. Dasa muka, dasa 10 muka. Iya. Muka iya. Banget. Rarai. Jadi dasa muka teh kabogaan 10 banget 10 wajah. Matak disebutna dasa muka. Ti corona 10, Pak. Rahwana mah matak gede hoak. Matak aya hoak rahwana, ceurik rahwana. Ai saha teh? Abdi lebih mah abdi. Ka abdi nyebut rahwana ieu urang can kudum. Heuh bae lah pokona. Matak gede hoak rahwana mah. Gitu mata lamun aya ieu nu sok hoak si rahwana eta teh. Leungeunna 10 sabab sok gublak gaplok saha teh leungeun katuhu 10 leungeun kencana 10 rahwana. Ai urang cangkudu raraina sabeureji ti koro panangan ieu nu katuhu dua atuh piraku duana dikatuhu atuh nu katuhu hiji nu kenca hiji bentennya sareng rahwana tapi naha jauh beda urang jeung rahwana mah beungeut 10 ti koro 10 leungeun katuhu 10 leungeun kenca 10 urang mah hiji Pak tapi urang eleh ku rahwana mana elehna teh sanajan rahwana beungeut 10 ti koro 10 tapi dina hatena mah tunggal hiji saha Dewi Sinta. Ai urang dina hate loba dewina. Dewi Persik aya di urang mah. Dewi Amor aya. Dewi Ajkia aya. Ai urang mah rarai hiji, ti koro hiji, leungeun katu hiji, leungeun kenca hiji tapak urang dina hate mah eueuh sumarambah sagala aya utamana perkara dunia atuh nu paling bahaya asup dina hate mah singkahkeun moal tepung dina katenangan jiwa. Saur ahli tafsir mufassirin ayat anu tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ieu teh dina nalika manusia bade ninggalkeun alam dunia dina nalika sakaratul maut ieu panggero ti Allah teh hei nafsu anu tenang irji'i geura balik ila rabbiki ka pangeran anjeun rodiya tamardiya nu ridho bahkan dipikir ridho padkhuli ya padieu geura asup ibadi bareng jeung hamba-hamba kaula wadkhuli ka dieu ya geura asup aya tempat anu mernah tumanina nu dicita-citakeun ku sakabehna naon jannati surga kaula eta teh bakal karandapan lamun ieuna urang tenang. Jadi ngarumah tangga teh lain senang, nu penting mah tenang. Da senang mah punten, moal anger kasenangan mah ayeuna senang 2 jam ka hareup buat teuing urang teh.
Ayeuna loba beas minggu hareup mah cantang tuh loba keneh nya ayeuna cager cantang tuh isu urang masih keneh tah kitu matak mangpaatkeun keur cager teh cing tenang ulah loba pikiran da panyakit teh lain tina dahareun hungkul tina pikiran berat teuing otak katuhu teh otak kencana nganggur kitu medis asli Bu bahkan abdi kamari ngaos Pak namina LST PT LST Lawang Sewu Teknologi. Jadi Lawang Sewu Teknologi itu kantornya di Jakarta sareng di Semarang Pak. Margi didinya pakar-pakar teknologi abdi naroskeun nya sharing gitu Pak. Kalau dalam teknologi entah itu HP, entah itu PC, entah itu laptop yang menjadi otaknya itu apa? Ternyata disebutnya prosesor. Naon? Prosesor. Jadi prosesor teh upami dina salira urang mah otak. Naon? Otak. Ai urang aya otak kan? Nya ya tuh. Coba hiji otak urang teh. Hiji. Paingan atuh buntu wae. Otak aya 2. Hiji otak hiji deui otak tak gitu otak kanan otak kiri bukan otak depan otak belakang hampir aku ya otak dihareup atuh palingan loba ti dagor matak loba pohoan atuh da otakna dihareup kanan kiri semua masalah bahkan PR itu aya di dieu tah dina otak atuh Pak berat we overload matak nu timbul teh hese kulem tuang teu tibra tuang teu tak kitu berarti merhatikeun alus aya kitu mah kulem teu tibra tuang teu ku sabab loba piki punten tong kasinggung dinten naon ayeuna Pak Ahad malam Senin punten Ibu tah otak katuhu mah anu berat geus nepi kana poe Kemis teh ayeuna kan poe Minggu aya kan otakna nu keur mikiran poe Kemis naon alah bayareun Kemis mangkaning kudu ngariung kumpul bari jeung berjanji poe Kemis satoranana tak ayeuna kapikiran atuh kulemna teh teu tibra eueuh lebar atuh pipanyakiteun otak kencana anggo kumaha ceuk otak kenca teh Senin ge acan atuh kembae deui suga aya keneh atuh enak waktuna sare ceuk otak kenca matak upami dokter spesialis pasti weh Ibu mau sembuh mau kantonan nu stroke jantung cek dokter spesialis pasti ngamanatkeun Ibu jangan banyak pikiran ya kalau mau sembuh pasti eta nu diamanatkeun jangan banyak pikiran wargi ieu na geus pinu karunya sehat mangkaning nu gede deh kuliah nu kadua do kuliah oh di mana cek otak kenca teh lain di mana usaha atuh di mana usaha atuh kemarin nu penting mah ngalengkahkeun suku ti imah usaha nu ka sawah nu ka pasar keun we nu penting mah aya dina waktuna kitu cek otak kenca teh damang ngerasa maka otak urang bakal janten otak anu sehat emutan ge emutan sehat ngeusi atuh ka dieuna kitu otak mun dina wayang teh punten Pak yos curhat ya teh Bu bisi teh udah teu nanya bisi kitu sok anu kitu kemarin teu nanya ieu mah kemarin deuk nanya deuk henteu deuk curhat we ieu mah mau tahu mau Kang di antawis keluarga besar Giri Harja abdi hungkul di kapasantrenkeun kembali tong dibeja-beja ieu mah abdi hungkul asa diusir atuh ti Giri Harja teh ri tong di dieu maneh mah mun bisa mah nyingkah ti Giri Harja udah ka mana tuh abah abdi pan ieu teh kolot abdi heeh ngan wayahna waktu ayeuna tinggalkeun Giri Harja maneh geura pindah ka pasantren curi tak mung di ka pasantren teh mau sieun disiksa mau sieun diacungkeun ka balong
ceurik tah ka pasantren teh Pak naik ka lantai 3 inget keneh nepi ka ayeuna nu ditempo teh jalan borolong begitu mobil ngaliwat sugan nu ngajemput supir ka dieu ditunggu-tunggu teh eueuh ternyata didinya luar biasa na lamun abdi teu di ka pasantrenkeun sigana hampura jauh kanikmatan anu luar biasa punten Pak bener pisan bah hoyong jadi dalang montong sia teh lobang ke dalang mah bisi teu payu Pak sarengsena pasantren insya Allah panggil Pak margi abdi favorit ilmu alat Pak karunia ti Allah otak rada cerdas rada gitu nyalah ai alfiah wae mas 1000 bet kagayem keneh Pak abdi perwakilan ti pondok pasantren Nurul Hasanah lamun tingkat lomba tahfidul kutub qiraatul kutub alhamdulillah menanglah 3 besar wae mah maca kitab bararotak teh enak poho deui sih saya geus jalabrig kana mah jalabrig insyaallah sepuh margi abdi mah lain ladang ngaji batur geus aya dasar matak cara petang atuh ngaji Quran teh shalawatan nyawa aya abdi asup ka pasantren pableng ngan pun guru resep ka sawah ta eta kunci abdi mah abah abdi mah embung ngaji hayang ngilu ka sawah engke hudang jam 1 siap abah semangat di titah ngaji mah sare abdi jam 1 ngantir ka sawah ayu balonga teh lega resep abdi keur mah keluarga Giri Haja resep nanguseup abah bios ku abdi diuseupan pek cing meunang loba ngame aya dahar santri atuh diuseupan batur ngaji abdi nguseup pun guru ngurus hayam pelung wah ahlina tuh kana hayam mah ku abdi urus bah alus tak kongkorong teh da apal kana vokal apal atuh hayam pelung alus tatu dipercaya ku guru teh nah ai ceuk pun guru emut keneh jam 2 teh nah hajang can sare acan abah nah enjing talaran naon imriti geus ngapalkeun acan kumaha tuh duka abah sok ngapalkeun moal lila sok sabar lembar 4 lembar lah 10 menit ternyata ridho guru di dieu Bu bener tah Pak 4 lembar 5 menit kacangkem isuk di alhamdulillah tarasi salamet sabar mun teu katara beak ikut tarasi ku akang alhamdulillah ai saupun guru teh jang anu wayahna kudu kata nepi ka alfiah ti jurumiyah imriti yakulu alfiah ternyata ridho guru eta nu ngagampilkeun nyerdaskeun otak teh Bu naon atuh gawe abdi tadim ka guru matak lain bohong tah tadim ka guru teh mun aya pangaosan di lemur urang-urangna hare-hare ta eta nu pi kalebar mah teu tadim dan nu pi ka melang mah geus eueuh nu ngeusi pangajian aya nu adan hare-hare colina nu adan-adan nu komat-komat kumaha pinuh di debar jaman alhamdulillah asep sabar aja 2 jajar kagigir ka tukang asep di dieu mah atuh ka tukang mah 2 urang beureunan Pak tinggal imam jeung mah hungkul naon margina ieu na sok nong torekeun nya nuhun ka abdi nyebut maneh ya maneh panonna sok ngalolong-lolong abdi gitu entong ka batur abdi ge buka panon ceuli urang sok ditong torekeun panon urang sok dilolong-lolong abdi maneh bisa kan kasinggung tong munah maneh ya masya Allah keluarga Giri Harja abdi ka pasantrenkeun Pak ternyata alhamdulillah aya we progres tujuan ternyata ngadamel padepokan janten upami ameng ka daerah Bala Endah Giri Harja aya padepokan aya gedung anu ageng Pak namina punten sanes padepokan seni dan budaya tapi pesantren seni dan budaya naon tujuanna tujuan Giri Harja itu bukan mencetak ngawayangna Pak tapi ngadalangna
maka mangga gerasok setel Abah Asep, Abah Ade, margi nuju zaman Abah Ade mah teu sakeren teknologi Abah Asep. Aya we diselipkeun hukum tauhid dina ngawayangna aya. Tah punten margi keluarga Giri Harja, hapunten anu kauninganna ti keluarga Abah Sunaria tipun ini mah punten melas ieu asli Banten kadituna Pakistan. Jadi abdi kieu-kieu oge sanajan pegek asli ieu teh aya turunan Pakistan leres kadituna ka Banten tah caketna ka Cianjur cobi mama kanang sapi uninga uyut abdi eta tipun ini aya kenehna Umi Siti Hajar tah anu katelah dalang mah ti Abah Sunaria dalang. Jadi Abah Sunaria seniman, Abah Ajengan Hasan kiai, ibuna pun ini teh nikah. Abah Ade putra Abah Sunaria pun ini putra Ajengan Abah Hasan nikah Pak. Jadi anak seniman jeung anak kiai. Jadi nak kieu. Jadi kieu. Gitu. Aya ternyata begitu di pasantren Allah ya Karim. Aya natijah nu digaris bawahi. Oh iya tujuanana supaya Giri Harja tepung dina dalang anu pasti. Nah lain tontonan hungkul tapi mampu jeung tuntunan. Pun adi ayeuna anu neme usia 21 tahun dalang favorit bahkan dalang juara jenengana engke buka dina YouTube Kanha. Dalang Kanha Kosasi Sunaria eta adi abdi. Juara Bino Jakrama. Dalang termuda 17 tahun juara sa-Jawa Barat naon margina mempertahankan eksistensi ngadalangna lain ramena balikeun kana ngadalangna hese ngadalang teh. Halo tari iseun kieu ya teh atuh lanjut itu eta mah curhat teh ngadongeng doana intina mah mudah-mudahan keluarga besar abdi sana Giri Harja cing saroleh tur soleha. Alhamdulillah Pak Asep sajam langkung ya saparapat awatos panganten bilih hayang padamelan wangi ayeuna cauyos cai heula ya teh. Alhamdulillah cepotan tong bilih kawagal bilih teresep Pak pan kulan nya mangga ieu resep mah urang anggo tapi tong lami teuing nya ieu nyeri ieu leungeunna ieu teh rematik gitu. Siapa tuh mangga abdi nampi request ti urang cangkudu urang cepotan sok sanaos teu lami teuing bukakeun kaluarkeun ngaleuteul anu da widi sadayana naon sigala lajo Persib naon. Oh iya favorit cepot teh iya di Cangkudu ya hatur nuhun sanajan ngawayang mayar 50 juta tapi cepot teu kaluar moal puas tong Kang tos ya normal nu tadi normal saja. Kadieu ningali hapunten perjanjian heula cepotan ieu teh berarti otomatis paningali ibu miwa bapak sadayana sakedahna ulah kana biur abdi nya berarti sadayana ningalna kacepot margi teu aya aling-aling ieu teh Pak mun aya gebog mah abdi deuk monyong kumaha ge wajar gitu nya ieu mah eueuh aling-aling tah abdi era ieu kata pojedingna gitu nya jadi kadieu weh ningalina siap oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syampurasun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tiasa tepung lawung amprok jonghok sareng para sesepuh tokoh agama kali tokoh masyarakat atuh dikiatan ku para inohong ku para pemuda-pemudi di kampung Cang sumuhun dasane Cang nah aja kadinya tuh tapi kampung Cang kudu desa warga Kerta kacamatan Sukarame macak urang di mah teu resep ti iseun
lamun aya anu icalan aya nu dagang aya haneuteun tah bisi tepung jeung ti isieun wayahna setel radio atawa setel musik MP3 ngamehaneuteun supaya teu leupas cenah ngaran sukaramena. Wasilahna ieu teh sohibul hajat Bapak Asep kali Ibu Nung bade nyecap ka abdi anu parantos ngadahupkeun kakasihna nu janten ingkang putra kali putrina nu wastana Cepriki Alip tak engke tepang jodoh sareng Neng Helma anu sakedap deui sareng senap pangaosan ieu Neng Helma bakal tepang sareng Alip. Iya hebat dina teh geus narepi gitu Pak. Mohon sakedap deui bakal tepang sareng Alip. Engke saun Neng Helma bilih lepat begitu ayeuna Ariki ngagentos sarung. Ai ceuk Neng Helma teh wow. Wow tah wayahna ku Alip ku Ariki Waler bukan wow Alip. Wow Alip. Alhamdulillah. Sumuhun lain wow Alip. Wow meureun takjub wow Alip. Pamugi rumah tangga hidup duaan barokah sagalana sadayana salamina amin. Panjang jodoh panjang sagala rupina jeung loba rezekina nu barokah. Atuh urang tabaruk nya panya ngalap barokah urang teh cing pangancan weuteuh cing balik ka harmonisan urang nu geus poho nu geus punah. Loba pohonna aya urang mah geuningannya tah cing mulih we dina kaharmonisan siapa pai sama manis parantos kancun urang kebersamaan nitipkeun ka nyaah ayeuna mah laras teh mah baheula mah bogoh jeung cinta ayeuna mah saling pikanyaah baheula mah neuh-neuh kulit teh masih kene rancang halis ngajeler pipi ngadaun enak geus beak pipi teh kado ngadaun cau enak mah baheula mah ditarik teh jeprut balik deui ada mah ditarik teh balik-balik geus pewot teh nya tapi urang teh nyaah we teu weleh nyaah ku pewotna kapungkur waos karep ayeuna mah khawatir baheula mah nyakrak baso jeung sukro teh digiles atuh ayeuna mah hese atuh atuh dibaheum heula tapi urang teh nyaah ku ompongna duh ieu nu dimaksud ku urang teh maka nu tadi kunci na tahabub saling mencin cing bogoh nu mawa kasyep sareng bogoh nu mawa ge amin ulah dibalikeun geulis jeung kasyep nu mawa bogoh nu kaduana supados singkat padat jeung waktos margi abdi teras wangsul ka Bandung nu kaduana ta nasuh kedah saling ngawasiatan nganasehatan dina rumah tangga mah saling geuing utamina dina ibadahnya setuju ariki ena mah pamimpin rumah tanggi kudu leuwih kuat tibatan garwa harus keterbukaan ya keterbukaan Riki kudu terbuka atuh Neng Helma ge kudu iya bagus. Iya, harus transparan kan harus keterbukaan. Jangan ada yang ditutup-tutup. Iya. Setuju? Paham tuh? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, tidak akan saya perjelas lagi ya. Harus transparan. Margi aya kewajiban nu janten caroge kan janten bojo hiji ngadidik ngacikeun agama utamina dina ibadah kitu. Nu kadua mah paringkeun kacuangan anu halalan toyibah nu kaciuna mah paringkeun angguan anu layak dipake hartosna nutupan aurat nu kaopatna naon maparingkeun dina nalika aya jeung mampu pek imahan nu janten bojo kitu
Urang doakeun amin ya Allah ya Rabbal. Maka doa cimang epot barokallahu laka wa barokah alaika wa jamaa bainakuma fi khair wa afiyah amin ya Allah ya Rabbal. Pak Syef sakitu nya teraskeun teh ieu nyeri leungeunna euceuk aslina ibu aslina teu bohong basa mangkukna mantuan ngawayang nya kembali teu nanya oge lain saya pangaosan paket sareng wayang ai nu hajat keukeuh wae kaul abdi teu kiat Pak ai ngawayang sadinten sapoe jemput masa penting jemput itu tos teu kiat tah ieu imbasna teh sing sireumeuun we alhamdulillahirabbil alamin urang can kudu cing sareha sadayana berkah sagalana kalayan mudah-mudahan anjing pagaca urang jepangkeun deui apa hapuun teh nya samuda kalepatan cicepot kali si eta si eta we da abdi ka dieu teh ngilu ka si eta abdi ngomong ge ku surasi geus moal balik ieu ya nyebut maneh nyebut si eta da kitu sagala ku si eta karunya alhamdulillah nya wasilahna Bapak Asep kali Ibu Nung mudah-mudahan tiasa ibadah umroh kasarangan Pak Asepnya keluarga besar kamari di mana kawat Bu Haji sanes kamari angkat teh waktu kamari di Bandungnya mohon ci abdi kanya jas ajetnya tuh jas ajet angkat ayeuna mah abdi nyepeng sareng Garut oge sareng MDL 525 ayeuna teh bagian ngabingbing haji plus eta teh dewek mau dibawa jauh bingbingeun dewek mah si eta tah geus aya keputusan sampai bulan puasa teh kudu ngaping anu haji plus ngan si eta mung indit sebab boga kene PR sumuhun Pak jadwal teu bisa ditinggalkeun rayagung tos lebat rupina mah kene kudu sanes tah urang mudah-mudahan aya nasib sareng panggilan Allah Subhanahu wa taala sakitu cicepot nu kapihatur ke heureuyna mah urang panjangan lamun ngahaja sumuhun nangapayang kudu sapaket jeung panayagan insyaallah moal mahal teuing ka urang cang kudu mah nu kaudag jeung nu kadugana siap waceun lamun ngawayang ka dieu maya 2,5 juta asli ya teh siap dia ngan nu sumpingna tukang gong hungkul alah nya tak kitu mangga teraskeun ku dai hari di cepot sakitu kapatu salam silaturahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin apa tabu 11 naik tabu setengah 10 teu bohong jam abdi da masih kena aya batuan bati sajam setengah dina ieu panggung cekap tong panjang ting hawatos anjing kagiatan urang utamina dia tilu para patungi mulih ti ieu patempatan sanes guling sanes kasur anu dipilari tapi urang bebersih heula wudu amparkeun sajadah minimal 2 rakaat ngalaksanakeun qiyamul lail mudah-mudahan ceuk dimampukeun Bapak Ibu sepuh abdi sadayana urang cang kudu hapunten samudaya kalepatan kakirangan neda tawakuf anu sageng-agengna bade ngapunten sadayana jazakumullah khairan kasir fi dunya wal akhirah ma doakeun hari mah nya doakeun kumaha ma kedah ngadoakeun hari teu seueur anu hoyong doakeun ku cing soleh abdi mah katitipan amanat tipun biang dugi kawangkid ayeuna marurang kali sageng kieu teu kirang di abdi aya 470 jalmi mayoritas tos teu kagungan ibu rama berarti marurang kali janten abdi Pak nuju di Jakarta nuju kontrak keneh di TPI abdi piwarang wangsul kapungkur mah TPI ena MNC abdi masih keneh kacangsang di MNC Group kapake weh dongengna teh pun biang bayahna kembali ke Bandung moal 2 kali balik ke Bandung moal kadon perpanjang di kontrak 2 tahun Pak ternyata anu katilu abdi leah margi pun biang nitipkeun balik ke Bandung urus ieu anak yatim kumaneh abdi balik karita keneh Pak kontrak 7 bulan abdi mayar
penalti naon margina nu dititipkeun maurang kali yatim piatu dedel doa cing saroleh jeung soleha kalabetkeun pun anak cing saroleh tur solehah sadayana hatur nuhun jazakumullah khairan kasir fi dunya wal akhirah hada min fadlir rabbik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.